Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya Kisundas di saantero jagat raya. Mangga urang sami-sami bandungan deui jujutan carita atanapi lajenganna carita si Kancil ti Pakidulan nu ayeuna bagian anu ka-48. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hanca bagian 48 pedaran Mang Dedi kebegatuan Ci dina mangsana medarkeun kaayaan lalampahan kelong wewe anu bodas teh alonya atanapi kelong bodas sanggeusna disupata ku Ki Wisesa teh. Sadekeun Ki Wisesa mah harita teh tos ninggalkeun eta lembur Cidadap muru ka daerah Pandeglang. Kumaha tu para pamirsa, lajeng dai carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadaya. Kasugri para wargi, ayeuna urang malikan ka tukang 3 taun anu ka tukang nyelang heula nuluykeun lalampahan Nyi Mayang Setra anu geus kena kusupata ku Ki Wisesa jadi kelong bodas anu estuning matak pikasieun. Harita teh sabadana disupata ku Ki Wisesa terus siber mumul ka Jomantara barejeng cerik jejeritan eurih-euriheun nyeri hate ka eta kajadian. Angin ngaguruh atuh marengan Nyi Mayang Setra. Sora sasatuan leuweung atuh teu nepikeun ka ngageder patembalan. Maung pating galaur bagong pating salagor. Monyet surili jeung lutung teu jempe-jempe. Kitu deui atuh rupa-rupaning manuk meunikeun ka gandeng seah mapag kelong bodas anu harita datang. Kalayang eta kelong bodas teh nyerorot turun ka tengah alas atawa tengah leuweung cilek sukuna atuh eunteup penatang kakai anu pangbadah beunah eunteup dina dahan cimunuk bari jeung carina dak sedih nu teu aya papadana. Sora cerik kena eta kelong bodas atuh nu geus jadi nyatana jejerwana mah Nyi Mayang Setra meninggal matak ngagandengan pangasieun pangngeusi leuweung perbawana estuning matak teueung matak sieun tapi akhirna mah jeb jempe sabiasana. Angin leler manuk repe sato leuweung oge carang nu eureum jempe aya anu kedal sora kalayang aya nu datang wujudna jalma awewe make jubah bodas anu geus minang datang ka Nyi Mayang Setra teh. Jireg atuh nangtung dina dahan kainang ke parigu bari jeung panon melong ka Mayang Setra anu geus jalin jinis jadi kelong bodas. Mayang Setra, kunaon maneh make ceurik balilihan? Pokna eta awewe teh bari jeung leuteuk ka Mayang Setra. Kaula sedih guru. Sabab poe ieu kaula kudu ganti wujud robah rupa salin jinis.
kudu jadi kelong anu sakieu. Namruna cik kaula tulungan guru, kaula teh hayang jadi manusia deui. Cek Nyi Mayang Setra alias Kelong Bodas bari jeung reumai ku Cimata pok atuh eta awewe. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Nasib diri bagja awak geus aya anu ngatur ti ajalina. Wayahna sing sadar, sing tumarima kana milik, ulah rek aral subaha. Cek eta awewe teh kalakah ngalalemu mamagahan ka Nyi Mayang Setra nu kiwari geus jadi Kelong Bodas. Guru, ya mah lain milik lain takdir, tapi katelengesan urang manusia keneh anu ngaranna cenah mah kiwesesa teh. Kula keuna ku supatana, kula keuna ku pangawasa musuh, lain ku takdir. Guru, eta mah jalana wungkul. Da tetep ari anu boga katang tuan mah Pangeran nu Maha Kawasa. Cek eta awewe beuki daria ngomongna teh. Kelong Bodas celohok bengong kaget ngadenge kekecapan kitu. Pok atuh nanya deui. Geuning anjeun percaya ka Pangeran? Cek eta Kelong Bodas bari jeung kerang kerung. Har, nah make ngomong kitu, nah maneh teu percaya kitu. Mayang ieu, batu, kayu, cai, bumi, jurig, jin, setan, siluman, kabeh ge percaya ka Pangeran mah. Sababan anjeunna anu kawasa, nu nyiptakeun alam jeung pangeusina. Piraku maneh bangsa manusia teu percaya kumaha pipikiran maneh. Lain manusia mah leuwih mulya batan jin jeung setan, batan makhluk sajena. Tapi naha maneh ngomong kitu? Kelong Bodas barang ngadenge itu mah ngahuleng. Ras inget waktu manehna masih keneh ngariung jeung nu jadi kolotna. Bapana minang mamatahan yen manusia teh kudu ibadah, kudu nyembah ka Allah nu Maha Tunggal, nu Maha Kawasa, sarta anu Maha Welas Asih. Tapi manehna atuh tara ngagugu di bepatahan ku kolot tara didenge. Rajin ngadenge asup tina liang cerik atuh hubijil tina celik kenca. Laku lampah angger kitu malahan masok mawa karep sorangan. Nya itu akibatna estuni mata kaduhung sagede gunung batang badan anu katempuhan. Mayang Setra, kula mualila nepungan maneh di dieu ngan rek mepelingan. Omat maneh ulah aral prak jalankeun kahirupan sakumaha umumna nu jadi kalong. Wayahna kudu bisa hirup di leuweung jauh jeung para manusia. Sabab maneh geus lain manusia deui, geus jadi kelong anu pantasna hirup di pileuweungan. Tapi kula ngamuga-muga supaya maneh bisa salin deui jinis kuno tadi mulang kana waruga anu asa manusia anu sampurna. Nyi Mayang harita kena oge meunikeun ngahulang henteu sakecap-kecap acan. Manehna ngahulang bidaga menang mikiran dirina nu kiwari geus jadi kelong. Cipanon merebay bijil sedih atuh campur jeung ambek. Sedihna ari rasku nasib diri ari ambekna atuh kaki wesesa. Nu nyupata ka manehna tepikeun kajadi kitu kaayaanana. Tapi teu bisa majar kumaha. Nasib geus tun nimpa kana dirina. Ret ka kenca, ret ka katuhu Kelong Bodas. Awewe nu tadi geus ngiles teuing ka mana. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Teu kanyahoan balikna. Bari jeung teu kanyahoan deui ngaranna oge. Jeung padumukanana Nyi Mayang Setra atuh harita kakara sadar
yen dirina geus ditinggalkeun. Anak itu mah aing teh geus yakin jadi kelong. Paingan ceuk ke Wisesa yen aing teh ngagem ilmu siluman kelong. Da geuning buktina nu sok datang mere piwejang ka aing teh si horeng siluman kelong. Itu cek geuntes ning hati Mayang Setra kakara sadar kana kaayaan diri. Satuluyna mah atuh eta kelong bodas anu jajerwanana Mayang Setra tarima we kana kadar ngarumasakeun maneh yen dirina kasasar lampah kasarung laku najan hatena hantem-hanteman mikiran nasib ge geus teu aya gunana iwa ti kudu sadar we jeung tawakal. Arek ini aing mah Kaloyong goyobong hiber ka Jomantara ngapung ngawang-ngawang niatna teh arek neangan tempat anu merenah cenah nu sakira aman pikeun dirina. Koleang di Jomantara jauh atuh kahiji leuweung cilokkeun teu dina tangka kai gede. Rarat reret atuh nitenan kaayaan di dinya. Karasa kurang merenah atuh terus kayabag deui indit ninggalkeun eta tangkal. Kitu jeung kitu we meunang sababarahat poe mah nya nu akhirna anjog kahiji leuweung geledegan anu arang langka kasaba ku manusia. Malahan mah atuh kasebut leuweung hideung, leuweung ganggong simagonggong panonoban satogalak. Kayaning maung badak orai jeung gajah. Nya didinya atuh Nyi Mayang Setra bebetah matuh we dina tangka kai anu gede jeung uyupuh. Dahana ngarandakah ayana di poncot gunung anu awas ka mana mendi. Kasugri para wargi cag urang tunda di Hanjuang siang teundeun di handelem sieun paranti nyokot ninggalkeun. Ditunda bakal alain diteundeun bakal sampeureun. Kaharep insyaallah kaguar deui. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di Wisesa. Mangsa alam beurang deui peuting deui poe teh terus gonta-ganti. Teu aya pisan ririhna. Telah nambah-nambah bilangan mangsa numbu-numbu hitungan waktu. Karasana ku jalma mah anu sarenang anu senang hatena asa sakedeung hirup teh cing cirining betah hirup di alam dunya. Sabab loba pangbibita, loba anu ngabebenjokeun nu antukna poho weh kana kagelarkeun nu ngagelarkeunana poho kanu nyiptakeunana. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan parat bulan teh deui urunyung taun kitu jeung kitu salilana. Estuning teu aya pisan kendatna nya nu akhirna parat mangsa cunduk kana waktu. Kira-kira 20 tahun disaprak ki Wisesa ninggalkeun Gunung Tampomas di Sumedang. Di Gunung Karang kabejakeun aya hiji pandita anu sakti. Judulu katalah Pandita Wisesa. Wisesa leuwih cenah. Hiji sepuh anu linuhung, pandita anu jembar ku pangabisa. Wadi asih kanu leutik nyaahan kanu sangsara. Purah nulung tinulungan kanu butuh purang nalang. Kanu susah nyaangan kanu poekeun geus puluhan jalma anu ditulung. Puluhan jalma anu geus kahutangan budi ku kiai sepuh. Nyatana Ki Wisesa. Ku ayana kitu jenenganna beuki singit nyambuang ka sakuliah jagat. Kabejakeun ka mana-mana yen di Gunung Karang
aya pandita anu luhung elmuna jemar panalarna. Sabab beja pawartos tatarepa kaunggah jalma nu akhirna sumebar kaunggah daerah. Atuh tematak aneh lamun unggah poe pada ngadegdeg, pada ngadatangan, dijugjug kuno jauh diteang kuno anggang, dideketan kuno darikeut. Kabumina merul anu menta senjata pitulung, daratang anu menta tama, rupa-rupa ningka sakit ditembongkeun, rupa-rupa ningka susah jeung persoalan ditemrakeun. Muridna ngaleuya aya di mana-mana, lain saurang dua urang jawara kahot anu ngadadak taluk, babalik pikir ngarobah lampah, jara di jalma anu bener, bager nyaho kena diri apa ka pangeran, nu jadi cukang lantaranana taya deui iwa ti Pandita Wisesa. Anu bener nama ditambahan ku Pandita Wisesa Liwih, anu linggih di Padepokan Gunung Karang Pandeglang. Ocapkeun ieu carita dina hiji poe harita teh. Di lembur singkur sisi gunung, di jalan satapak antara Cibaliung jeung Banjarsari, aya jajaka nu keur limpang sosoranganan. Pakaian sin sarua hideung make iket barambang sempak, mawa buntalan anu dieusi pakaian keur salin. Dedeg pangadegna leutik, tapi atuh cangker jeung ngarisi, rancingeus jeung waspada. Go ka hiji tempat, rangeureun heula handapkeun tangkal kai anu nguyupu. Angin leutik ngahiliwir, mata poe keur meujeuhna mancaran. Eta jajaka teh ngalaan bajuna bray dadana muka, geunah tiis kasilir ku angin leutik. Kudu kamana aing aya? Di mana anu aya guru luhung, di mana aya nu aya jawara gagah? Bingung aing. Geus saminggu aing lumampah can meunang bombolongan. Kitu ceuk eta jajaka. Bari jeung napasna rumahuh bakatku bingung. Lantaran manehna teh geusah neangan guru, rek nambahan di ilmu cenah. Nambahan pangabisana. Tapi nya kitu, nu darekeut mah atuh geus katab kabeh, geus aya dina sahandapeun pangabisana. Eta jajaka teh tayalian iwati si Kancil, anak jenatna Abah Otoy, urang lembur nangkrak. Si Kancil ngahaja ninggalkeun lembur matuhna. Indit bari jeung mawa tekad nu kuat. Rek guguru deui cenah nambahan luang jeung pangalaman ilmu panemu jampe pamake. Rumasa kateter jajaten katitih pangarti ku hiji garong anu katalan kimoyan. Alias Ki Arsala. Garong gerot anu ngahaja atuh dilepaskeun ti panjara ku walanda pikeun nangkep si Kancil. Mun teh manggih wae mah aing terpaksa arek datang, arek natar ngetan, maksud teh sugan jeung sugan di Sumedang atawa di Garut. Aya jago kahot anu bisa diguruan ku aing, kitu ceuk si Kancil deui. Bari jung nangtung deuk nuluykeun hanca lalampahanana. Tapi kitu karek oge nangtung jebul aya hiji laki geus kolot. Make totopong hideung,
calana komprang nengahan bitis. Bajuna atuh teu dikancingkeun ngalek-lek we. Atuh dada teh meningali gelang. Gok tepung jeung si kancil. Reg eta kolot teh eureun. Ret ka si kancil pok nanya bari jeung nyerenge. Kamana Jalu? Kawas-kawas rek ngalaan calana. Ngalalana. Eta kolot atuh jiga anu geus nyaho kana pamaksudan si kancil. Atuh asa mobok manggih gorowong si kancil teh riket ngajawab bari jeung daria pisan. Teu salah mamang. Kula teh rek miang kanu anggang aya anu diteangan. Ari saha ari mamang mulih ti mana atawa deuk ka mana? Cek si kancil hadita malik nanya. Oh, kula teh rek ka Taman Jaya. Sabab kula teh urang dinya. Tah. Tos menta ubar ti kiai. Iya, ubarna keun. Keur ngubaran anak kula anu gering. Ku teluh cenah mah keuna. Cek eta jalma bari jeung nembongkeun cai dina botol. Eusina atur bari jeung nerangkeun meunang ngajampean cenah. Di mana menang jampe? Cek si kancil bari jeung penasaran. Jang, jauh di Gunung Karang. Keke. Jauh amatnya. Menta ubar atuh. Sahadu sohor di Gunung Karang teh, Mang. Kia Jalu. Didinya teh aya kiai. Katelana teh Pandita Wisesa. Pandita Wisesa leuwih. Segala bisa manehna mah. Sakti segala jadi. Anu menta ubar meru unggal poe. Muridna geus puluhan. Daratang di mana-mana. Ngan hanya ka. Bejana arek pindah ka leuweung kanu jauh ti Nurea. Hayang nyingkur cenah di Nubuni. Cek eta jalma daria pisan ngomongna teh. Bagja temen mamang puguh kula teh atuh keur neangan anu kitu. Kula arek guguru, arek ngulik pangarti. Neangan pangabisa, tapi hayang guguru teh kanu luhung elmuna, kanu jembar panalarna. Gara wae dina ku dia moal gagaje. Cek eta jalma anu anyar panggih cek si kancil. Syukur mamang. Nuhun. Kamana jalana? Si kancil atuh harita. Bari jeung marah mah itu mana jalan. Jalanna mah loba ieu wae da. Tah kadinya kasobang, terus ka Panimbang, terus ka Labuan. Bisa bae tidinya mah ditindak bae gampang loba entrek ge. Bisa numpak tapi keun ka Pandeglang bae. Rek mapar basisir bisa. Kan ditu tuh ka sisi laut bisa ngan meureun kudu narabas heula muntas wahangan. Da lobana keur wahangan di dinya mah je. Cek eta si amang-amang bari jeung harita tutunjuk bari jeung tutunjuk kitu ka dieu. Gelede wahanganana amang. Jeung gede bae da moal beunang di lengkahan je. Geurayig bae. Ketabay ku dia bagawan di Citereup. Bangawan Citereup terus Bangawan Citapis, Ciheru jeung Ciseukeut. Halus namanya nyewa perahu bae dia. Mapai-mapai basisir gitu. Si kancil unggut-unggutan ngadenge kekecapan gitu. Teh tieta jalma breh kumanehna kagambar. Daerah mana anu bakal kaliwatan geus ngadenge ieuh cenah ngaran-ngaran nama ngaran-ngaran lembur mah ngan encan teh katincak wungkul. Nuhun mamang. Memeh paturai kula terek nanya heula ka dia. Ari
Mamang sahangaran. Rek ngesan kekarana nyangaran. Nyebut na Kisemad. Cici mah di Taman Jaya. Pagawean mah nya sapopoe mah nyangain besok nya nganter-nganter bae anu piknik. Anu hayang ulin ka ujung kulon. Bisi dia hayang ka ulin ka ujung kulonnya. Sampeur bae ngaing lah. Di Taman Jaya ngai mah. Oh gitu. Nuhun mang, nuhun pisan ya. Si Kancil kacida ngerasa bungahna. Asa manggih jalan pilampahin. Sanggeus ngobrol sakedeung saperluna. Terus atuh papisah. Kisemad mah atuh ngajug-jugna teh ka Taman Jaya. Sedangkeun ari si Kancil harita rek ngajug-jug ka Gunung Karang. Hayangnya cenah. Kiai anus disebut-sebut teh. Nya terus atuh kebat lempang ngajug-jug ka Citeureum. Maksudna arek lempang mapai sisi laut supaya leuwih gancang meureunnan. Mun parang aya parahu rek disewa sakali-kalieun ngarah gancang pisan di jalanna. Mangsa alam khususna mata poe harita geus beuki ngulon bae. Angin laut ngagerebug atuh nebakana tatangkalan. Tangkah kalapa pating pelengon, dauna pating garupai, kawas-kawas anu ngabagyakeun ka si Kancil anu karek datang kadi lebah dinya. Si Kancil limpang sosoranganan, mapai-mapai jalan lempeng sisi laut, asa cangkeul jeung matak bosen. Tapi bubuhan geus kuat tekad, jeung giling pikir, nya terus lumampah jeung lumampah. Telila reg atuh eureun cang para pamirsa ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-50 hatur nuhun kumaha perhatosanana ujung kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.